Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel YouTube kami di saluran ngurek. Nah, ini ada Kang Dadeng, Dadi ya. Masalah cinta mantan jeung sajabana ieu ahlina ya. Urang wawancaranya sekalian ayeuna. Kang Dadi. Dadi. Ini orang ngomong Dadi teh lieu kata Dadi. Urang sebenarnya mah yang ganti ngaran. Jadi naon? Urang teh yang mun bisa. Lain ngaran mana baheula teh. Urang jam pernah ganti ngaran ka gosip lu. Lain pan pernah meme Dadi teh naon lati-lati. Eta gosip eta mah urang naon? Cepi. Cepi Eta mah gosip ganti jadi Dadi. Naon sababna? Sabab tipes wae. Tipes wae cenah. Nepi ke kapegang. Ganti we ku Dadi ayeuna. Ya, jadi wawancara tentang cinta dan mantan menurut pandangan Dadi. lamun ngabahas cinta jeung mantan. Sedih sedih bener. Cigana urang mah jelema anu pangsedihna di bumi ayeuna. Mimiti SD, SMP, SMA. Lain hari SD naon tingkatan naon SD? Sudah. SD sekolah dasar. Lamun SD sudah SMP sampai berarti. SMA naon? SMA mah Sama lain nih sekolah dasar merenya. Dasar. Orang di zaman sekolah SDG mantan geus loba, SMP nambahan, SMA nambahan, kalau urang geus nambahan. Tapi lamun ngabahas mantan ulah dihina sebenarnya mah. Da mantan teh eta teh salah sahiji makhluk anu wajib kurang di museumkeun. Museum. Soalna dina hiji mantan. Kopi lah. Ieu kopi cangkir gede. Kopi naletik. Kinaletik. Aduh, mantan ke museum kan aing. Jangan. Asa gajah purba. Tuh, aya di kieu. Jadi tina hiji mantan teh tidinya teh aya nilai sejarah. Ah, pasti aya sejarah. Aya nilai historis. Pan bangsa nu besar teh nu menghargai sejarah ya. Eta jadi wajib di museum ke. Urang pernah ieu bobogohan. Baheula jeung budak ajengan. Kumaha? Wah berat euy. Berat eta mah pang berat-beratna ari teh. Can geuna naon urang geus ditanya hukum Naon pidana? Hukum mah hese urang nepikeun ka kawalahan didinya. Padahal urang teh cenah urang ge diajar heula sama kitu teh nya. Urang seutik-seutik ge ngaji urang ge diajar alif-alifan. Ajar Babaan berarti. Urang ngan salahna urang baheula teu tamat ikro. Ikro karek tepi ikro 5 urang geus dititah. Malah suluh baheula teh. Mah da can tamat teh atuh ikrona malah Hubungan. Ikro 5 ayeuna. Can tamat di tengah suluh. Nya tuluykeun wae geus galasuluh kana ikro genep. Atuh mah abi teh bingung. Abi teh dah yang fokus kana hiji perkara. Abi mah lamun dititah hiji perkara sok fokus abi mah. Fokus bener alus nu kitu teh. Fokus abi mah. Abi ninggalkeun kana ikro nya. Geus bae lah cenah ikro bae geus ikro 5 mah cukup cenah. Cukup. Ya Pancasila ge aya 5. Rukun Islam aya 5. Udah mah rukun 6 aya genep. Urang mah masalah ikro kitu inget baheula aya soal cerdas cermat. Ayat pertama yang diturunkan eta coba banget budak ngajawab ikro. Teruskeun ikro anger we ikro jawab. Udah ikro mimiti diajarna. Eta teh maneh. Urang mah inget wae jeung deui pernah urang di luar lomba heula. Ini teh Badan urang mah ieu mah kayak itu ngomongkeun cinta jeung mantan jadi kana lombaan. da itu Ramadan gitu jadi kayak Aya versina Ramadan versi yeuna versi non Indiana. aya Ramadan Cinta. Ramadan cinta.
pernah abi badan tapi juara soalnya batur mah ada nate ada nu biasa hari urang mah ada subuh jadi make nu aneh curi teh nilai plus urang teh dina sabenerna pentenna teh penten 5 kan ku jawab aya asolatu khairum minan nawm ditambah 4 diten 8 juara kan gara-gara eta urang karena adzan subuhnya urang mah memet pisan kana adzan subuh mah sanajan tarang kadengi urang da urang sare wae ari ayeuna mah bulan Ramadan adzan wae urang mah di masjid an pernah tah ayeuna ngebahas cinta urang sok ingat ka orang anu heula di ditu lah teu udah geus siapa santren geus apal urang bogoh ka saha urang nepikeun ka jadi jelema idiot ku sia eta nepikeun ka urang geus bebeakan urang teh nyen video nyen puisi nyen lagu teh sebenarnya tujuanna teh keur manehna supaya bahagia gitu hayang ningali batur urang amun inditnya urang teh indit ke Ciparai ke Majalaya ngabuburit ningali batur teh nya keur bobogohan pacepeng-cepeng leungeun urang teh hayang ngiluan gitu nah can kungsi pacepeng-cepeng leungeun gitu abi mah masalah eta poek abi mah pacepeng-cepeng suku pacepeng jeung suku minang abi mah haram cenah abi teh ngaos ya panan ngaos nyangnya bener ngaos abi teh cek Pak Ustad jeung guru abi daripada kudu nyepeng leungeun awewe nya teu kenging cenah pacepeng-cepeng leungeun abi teh dikias jadinya teh pacepeng-cepeng leungeun teu kenging abi teh nyepeng sukuna we peng suku abi teh nya gigireun pacepeng suku abi teh suku saha we da abi mah teu sakur-sakur anu aya sukuan eta we cepeng abi teh cek anu dicepeng naon jang cep lain kabayang ke garabagan cep kamad mana lain abi teh ieu lain paling kieu beneran krewek nyepeng ari mana saha cik kitu teh aing mau abi mah da tekau ningal awewe dek ibu-ibu rek sia cicing sorangan gep we abi mah da ningali batur gitu ningali batur cepeng leungeun cibit-cibit lutung aduh aing deui panas tah ge di bukti tukangan batagor teh buka batagor ayeuna tuh kudu disebutkan batagor nama ada ayeuna cicing di tukangan itu si cicing tukangan batagor jang pesan moal mah aduh cicing si dieu tumang bae tuh cicing itu era punten mang ngilu diuk cenah teu kabeneran dedinya aya awe geulis mang nge-share cenah tah si kemangna teh eueuh urang kabeneran cicing didinya mang nge-share urang teh da karena lain ka urang ya urang are-are we are mang nge-share bari ngageuing-geuing naon teh nge-share saing aing suruh mana teh baru kan tukang batagor si kemang eta jayana ka urang lebih ka kitu urang teh dinya teh tah aya tidinya teh urang teh cicing urang teh ngarenung nah nepikeun ka kieu teuing urang nepikeun ka dianggap tukang batagor ngaulang jeung deui si eta bet hese dibeunangkeun ke urang teh ngalamun bari istighfar nya nah teh lempang deui henteu lempang deui cicing tah didinya ngalewat tukang kaca bari dina hate teh masih kene teu ngahiraukeun urang teh tukang kaca teh da masih kene pertanyaan dina hate teh naha si eta beuteus beunang ku urang heuh teu ka aja eta tukang kaca ngalewat ngaca we urang teh paeunteng-eunteng jeung beungeut sorangan kieu ditetep kiceup seuri ka harti we nama pangasih eta embungeun balik ke urang teh dirinya teh lempang deui kasalawan ini itu kan da urang buk bala kieu jabrik bala mah buk da urang jabrik bala fungsinya jabriknya fungsi abi da abi teh hafalkeun alfiah kapungkur teh 2 bet 2 bet abi teh bisa bae apa alfiah mah pun 1000 abi nembe 2 bet eta teh eta ge menang maksa abi teh hese da hese macana gundul arabna gundul nu matak sabang saning nu gundul mah hese ditewak rek naon-naon ge bal hese ditewak sok naon-naon perkara nu gundul mah hese ditewak paling bisa ditewak ku alat
kudu make alat kopi heula kopi heula. alat. Jadi mun masalah percintaan mah ulah nanyakeun ka urang sebenarnya mah. Soalnya urang loba kandasna tapi lamun ngabahas tentang kerajaan urang mah Ambung yang tentang cinta orang mah inget mah anu teh teh bahasa awewenan ulang tahun mere baygon. oh astagfirullah eta bener mah tak cek urang oge urang mah Aing. Nah eta ya pikiran mere baygon. tadi nanti urang teh ngahuleung mere coklat Teu anehnya. teu aneh mere boneka teu aneh. Urang teh tidinya teh istighfar, istihoroh, naon kudu dibikeun sangkan manehanana teh kitu ka urang teh lah ngarespon gitu dah hese pisan ngaresponna. Urang teh nitah adi. Tadi pamasyarkan bungkus kado. Baygon. Adi urang teh ada polos leutik keneh meuli dua eta. Bungkus urang teh nya babaturan. Baturan urang bertanya-tanya nya, ieu karena mana sok-sok cenah. Bungkus tong loba pertanyaan soalna. Tah pas hari H ulang tahun urang teh indi teh ka kampusnya. Assalamualaikum Bu. Pada naon ade karencangan keneh nya lain pacar. Era menyebutkeun pacar. Pada karencangan ka anu nya santos. Pasikeun ku abdi teh si eta panggil. Tah didinya teh sangkan urang mah nya si eta teh jingkrak-jingkrak kitu ngaanehkeun lucu jadi ka urang teh ngarespon anjing belum teh aing kadang anjing si eta cenah mere baygon Aina tuh batur mau ulang tahun teh mere boneka perhiasan mana mere naon baygon da urang kumaha tuh modal can boga anjing kumaha yes nih we kandas lain eta kumaha aya kata-kata meureunnan oh heueuh kata-katana sebenarnya teh halus aya unsur filsafat agama agama anjing tulisan dinya teh jeblah gede jangan ada yang menyentuhmu nyamuk pun jangan matak mere baygon oge nya matak mere baygon ya jadi supaya tidak ada yang menyentuhna tapi ini jarak 3 poe didinya ningalin sosmed si eta ini karena motor tah jeung kabogohna meureunana ningalan kana motor meureun si eta teh nyepeng kana beteung kabogohna ini sakit ya ini tah ka mana bioskop bioskop romantis ya jeung filmna teh filmna teh judulna teh insyaallah sah udah ini urang teh tidinya Gusti nu Agung na kieu teh percintaan kurasaan mah urang disebut goreng teh goreng teuing teh goreng milik meureun lain ari maneh teh sebenarnya mah pesona mah aya euy maneh teh gede gitu pesonana mah jodoh eta urang teh ting baheula ting di marhabaan ting teu rasaan mah disyukurannya pas 4 bulanan teh mah cing teh pas 4 bulanan teu 4 bulanan ari pas marhaba di marhabaan ngan tiluan cenah astagfirullah jadi kieu jodoh pati bagja cilaka tanya gitunya mana emang karek pati jeung cilakana jodohna acan tak eta urang kudu kasahalupatna ngan urang mah kapan urang teh boga babaturan di pasantren teh nya urang teh balik kayaknya geus mikeun baygon gitu mak cenah kepo pisan ya urang teh dibejakeun hasilna nya yang urang teh kandas gitu era meureun urang teh gengsi sip urang teh asli sip euy tah euy gebetan urang ge teh ulang pas bulan puasa kudu mere nu konyol kos urang naonnya euy urang siapa me aya batur goblok urang teh nah teh aya batur kana me aya caritakeun ini teh teuing urang teh si eta teh dikir tengah peuting ditinggali ku urang teh maca Quran wah si eta keur neangan petunjuk sigana tahajud jam 3 peuting maca Quran ih si eta karunya padahal urang teh hayang ngabejaan ulah jangan teh ulah kikituan teh kandas urang nya anu bisa beberapa aya batur teu keneh urang teh meunang teh jam subuh teh balik ngaji teh adi euy urang geus meunang itu naon piala astagfirullah nah teh urang teh istighfar nah teh euy
Ini CTT-nya tah jam 8 isuk-isuk cek ka tukang fotokopian Ciparai. Mang share, saya mah ka fotokopian gitu share. Sika ka warung. Sika ka warung aja astagfirullahaladzim. Mang share tukang fotokopian teh gara-gara sirah lagi. Ini mau aja orang kampung. Sana cep Lain tuh. Untung temu ka senal oge nya euy. Senaon? Cer piala, perlombaan naon dia cenah. Henteu cenah. Beriji, baraha dus. Hiji. Nah cenah hiji. Hiji we cenah. Tah sangkaan urang geus tingali da. Jol kerung kieu tukang fotokopian teh. Heuh nyangkana ngeureunnan lomba adzan, lomba naon gitulah da keur bulan Ramadan. Jadi aya lomba-lomba. Biasa nyokot nu alit nu ageng kan sederhana we. Anu sajangkung boneka Barbie. Sakitu jangkung li we. Urang nah teh mah cikikikane seuri urang dengan dalam hati gitu udah beruka panggih tepkeun heula geus deukeut ku aing bata. Tepkeun heula cenah ieu lah ngapung heula. Rarasaan manehna teh bakal berhasil we mere piala teh. Teh nyaho aing oge dihina. Tepkeun heula. Sok tulisan mun mang tulisan atuh cenah juara naon? Ieu wanita terfavorit. Aduh. Beki gelo we urangnya teh hayang beki cikikik we urang teh hayang cari istighfar we urang teh astagfirullah. Kieu-kieu teuing ke batur. Tulis Lain lebih parah eta. Lebih parah teh bae gon eta. matak tukang fotokopian teh kieu we keur ngerjakeun teh ciga nu ngaladenan. Itu favorit kumaha? Cep. Ah, tulis saya emang tulis wanita terfavorit. Ini teh sareng bungkusna mang bungkus kado eta bungkus kadona ge lain bungkus Barbie bungkus kadona teh panti sampul buku. Sampul buku Goblok. Mun romantis. cek kurang mah nya atuh mere kadona mun seni. aya gambar beruang gambar lope Mister sampul buku Polos pisan eta. Coklat. Aduh, ini teh urang teh nya geus berhasil. Lain kena kitu nya. Sangkaan awewe eta naon nya. Urang can dibejaan antepkeun heula. Si urang teh nya balik. Ira dibikeunna ke sore cenah. Sok urang mah bisa nganter. Wah tuh cenah. Nganter heuh sok. Di teh ke tempat pagaweanana. Da manehna teh gaweana teh konter. Cing sia teh bari mah gaya we sia teh mah pede langit we aing sebenarnya tukang hayang mana Pedena 12 megapiksel. Aing tukang hayang lah. Kurunyung teh aweuna teh bari manja teh. Manja. Ih aing itu takut. Urang nek kieu hiji. Lain aweuna pantes. Lumayan aweuna. Mata diusahakeun oge bro. Diusahakeun ge aing. Kan urang mah geus ningali gerak-gerikna we. Wah mah jauh sarua aing. Ningali ke. Lain aing mah hayang gerak ayeurna kumaha. Ini bikeun. Geus lah ayeurna we kumaha ieu. Balik dirinya. Jarak 5 poe, sia teh ngadungkuk di juru. Urang teu nanya da geus nyaho pasti. Sia teh ngadogan ditanya ku urang ngadungkuk ke kieu bari nyogok ieu baju kieu. Urang ketika jawan karasa cep. Bari lumpat urang teh. Kieu we sia teh ngomong. Naon cenah maneh jual karasa cep cenah. Ai maneh kumaha hasilna? Mata kaing ge. Ulah kieu saya ge kandas sia teh. Ai meh ngabejaan ka urang atuh. Aduh. Heuh meh aya batu we urang teh. Tah didinya mata euy. Heueuh lah. Lamun ngedeuketan we wajar lah ulah make idiot gitu urang mah kakabehan gitu nya ngabejaan. Normal we nya. Normal we ada ulang tahun mere bolu. Tah gitu. Mere baju, mere coklat lah. Ulah mere baygon jeung piala. Baygon jeung piala. Bubuk. Pikeun kain age pundung we.
kontak di delete. Di delete. Aduh. Tapi kan geus teu bisa komunikasi deui tah. Tah ke urang ngabejaan ya. Sugan teh halusun. Geus penutupan ya keur kaum jomblo. Kaum jomblo. Amanah tuh para jomblo yang masih kene mengejar-ngejar cintana itu normal lah. Ulah idiot, ulah kumaha normal we, sakumaha mestina we. Normal jeung kudu sabar we. Eta intina mah jadi pertemuan wae teh ngabas sabar. Sabar. Kege aya waktuna. Tah kitu. Sanajan lila. Jadi pan jodoh mah enggak kemana. Jodoh mah enggak kemana. Paling ke teman. Paling pokoknya lah intinya mah orang kudu sabar lah ya sakitulah ti sim kuring. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.